apana eko deui anu sayang haturan sayang deui lumana papayuna deui apana eko deui sayang deui apana eko deui tur nuhun sadayana ai aturan bayar laguna apana eko pakedangan sayang anu bahagur apana eko deui di bagor sayang apana eko deui eko anu bagur apana eko deui tapi deui apana eko kanu jauh apana eko sayang bagur sok dibelah apana eko sayang deui haturan bayar deui apana eko deui pangharap anu barang namina sokanana aheraman bolot grup lenok Betawi anu mana apana eko sayang aya deui abdi mah ali kabar Agus dan Sek deui apana eko sayang deui sayang deui bager deui sayang deui apana eko deui apana eko deui apana eko deui bager sayang deui apana eko anu sayang deui aturan deui pahera mana bolot deui anu sayang akan tak bagoang sayang anu mana hoyong bisa wera laguna Agus dan Sek deui apa yuna deui Bapak Agus dan Sek anu mana haturan disarangan aku paherman kolot Agus dan Sek anu bagus sayang deui bager deui haturan bayar
Mama Aam, Mama Wati atur nuhun ti apana Eko nya. Oh, ti kota Madia Curug. Atur nuhun sareng. Teteh urang tercinta ya. Herman Bolot sareng atuh Agus Tansek. Oke, kasepuhan urang Bapak pimpinan ya. Atur nuhun terima kasih Bapak Eko nya heubul teu panggil waktu tepang gitu atur nuhun ya. Atuh ka Abang Makmun teu kadaung Abah Sangsang nyondong ya. Ti seni budaya wayang purwa eta nya wayang kulit atur nuhun ya. Oke, urang alon-alon saja ya. Alon-alon asal kalakon yang Herman keremet-kemet asal salamet ya. Ayeun gurung kupuh ge saur Abah Makmun kemari asil 8.000 maker naon ya alhamdulillah ngaturkeun nuhun atuh kasepuhan urang Bapak pimpinannya seni wayang anu teh kadaung ngaturkeun nuhun kitu nya. Mama Juju damang Mama Juju. Alhamdulillah pangesto aya hibar kitu nya. Oke, mitra kanca sadaya ngaturkeun nuhun ka tim-patisan urang sadayana nya. Pilih kagagalan di rombongan singkuring atau singkuring anu manjen gawe penutup catur pemisah cerita bilih seueur saur bahe carek pondok nyogok panjang juga kurang sapanggodos sareng maksud salira ti acara saya butuh ku payung butut atau nyuwun ku dimaaf sareng dimaklum aya istilahna tungkul lepat leputan dangah lepat kalepatan melengkung bekas nyalahan nyuwun ku dimaaf sareng dimaklum hayu urang paalet-alet leungeun pantai-antai tangannya kangge seniman seniwati budiawan anu aya ti provinsi Banten oke ka tim petisan urang sadaya moal bosan-bosan teu boleh-boleh ti lingkung seni budaya Sunda Teater Rakyat Sinar Muda Grup nu dipimpin ku Ujang Dedi Pelok nu bade hajat tanggal 30 di Kampung Gintung Sukadirinya Sinar Muda satu untuk semua. Sumangga mitra kanca sadaya saperentosna tadi teh salah sarira ti apana Eko sareng reng-rengan di kota Madia Curug Tangerang. Ayeuna urang puterkeun sagalanan hiji lagu nu kapiatur urang jalan-jalan munar mandirnya sareng kaula muda hanyo rekan-rekan kami sadayana bilih hoyong dangdut mangga laporan saja yang penting amanah kan bisa panjang acara ini ya. Sumangga Abah Sangsang sinar lintas Karawang puter-puterkeun margi sakedap deui bakal dihibur ku dua rombongan bintang tamu urangnya Abule Aman begitu Herman Bolot di seni budaya Sunda nya seni lenong Betawi sedang sinar terang hatur nuhun ger jalan aturan ke Bapak Guru Ius Bapak Guru Ius Arudi Gemor di grup Edaneli sareng Abo Keling ya akan pasopir Gemor Bapak Guru Ius satu pohon gua ngasih diri ke jadi apa Agus Dana Sekdai ayah setia walau sabalakan begitu bari doduk